Kenal euy. Biasa main game. Ya biasa ya. Main game wae. Itu dalam teh atuh. Pegawai naon atuh kerja mah gabut urang teh. Pandinya bisa sok nyareta. Satu masuk loba cerita. Cerita atuh. Atuh urang diseri-seri. Cerita naon mikir. Poho deui. Naonnya? Ngadengin deui. Anu palbal-balna. Dongeng cerita paroba-lobana. Eta asalna mah aya. Sok cika. Kieu. Perlombaan ya. Paroba-lobana. Di Amerika, di Jepang, jeung di Indonesia. Tah, Terima kasih nih goblok dah acan. perlombaannya di stadion. Asli ya di stadion perlombaan oke. Penuh bu jalema. Anjing. Biasa make pembawa acara. Panggil aku pembawa acara teh dari Amerika. Wah, datang 2 bus. Bapaknya nyupiran, anaknya 2 bus. Dadah ke penonton. Wah, saking koloba tahu. Rame atas stadion. Guys, di Jepang. Kita panggil kan yang kedua dari Jepang. Anjing, 4 kontainer. Teu kagok atuh. Teu kagok. Bapana di luhur kontainer. Bari kieu. Nyupiran teh budakna. Nyupirana budakna, anu pangkolotna. Oh. Wah, tapi nu eta 4 kontainer kabayang. Loba terakhir. Dari Indonesia. Anjing, kucruk-kucruk teh aki-aki sorangan bari make ontel. Sorangan bari make ontel. Anjing, sadar aja. Heran atuh. Tapi sa stadion. Bapak. Si ngoreng meureunna KBT budakna unggul. Budakna unggul. Sa stadion teh teu ngartieun molongo. Mana di Amerika nu budakna. Jeung juri-jurina oge atuh. Kabeh budakna. Aduh, saking geloba. Hari ngomongkeun budak leutik. Urang sok inget deui dongeng zaman baheula mah. Lamun keur leutik teh sok babakalan. Ka alaman Botram. oh botram babakalan dengan mama samu gitu ya. Aya ya opatan budak teh. Hayu urang babakalan. Hayu. Marawa gitu tah. Marawa sok uih heula ka bumi. Anjir. Ayo mah ngumpul weh, ngumpul di masalah sahiji. Anu hiji dahar jeung daging. Anjir. Dahar jeung daging. Eta ku sombong-sombongna we. Diambeulkeun ka. Tabi mah jeung daging. Kalah mana ing? Aduh hiji jeung pinang. Jeung pinang diambeulkeun. Tabi mah jeung pinang. Anu katilu jeung sumur enog. Anjir kalau. Diambeulkeun tah urang sumur enog. Ari nu kaopat rek diambeulkeun alah bingung daharna jeung kurupuk. Bau. Alah kurang. Bauan. Bingung tah. Bingung balik ka imah bari baeud. Anjir. Bebeja ka indungna. Mama cenah ari batur mama teh cenah diambeulkeun jeung daging cenah jeung sumur enog abi cenah. Mam jeung kurupuk teh aya bauan. Tapi dasar indung mah kreatifnya. Geus, teu kudu hariwang. Sok mana leungeun? Ah, coelkeun ka dieu. Sok, Jung, angkat di kesep. Aduh. Indung pede budak teh. Nah, cenah maneh geus naon ti imah. Yeuh, abi mah mam jeung sardenci. Oh, anjir. Mam jeung sardenci seneng banget. Pacarkeun teh sardencis. Abang budaknya Abang budak. kurupuk juga. Tapi dah ngalaman kitunya. Ngalaman. Ngalaman tuh dah urang ge pernah leutik heula. Teu langsung boros ge kieu urang teh. Aya urang ge teh cerita ngadada jorang, mun jorang mah Bae jorang oge. kieu ya. Saleng ngorkeun we atuh. Jorang mah. Anu baskom ya kan naon pada ringan ke naon. Heeh. Tah
Budak teh ngadu kaleci jeung babaturanna. Ari babaturanna teh jorang ngomongna teh. Lamun geus nyetak teh. Anyut cenah. Gitu. Budak teh teu ngarti nu hiji mah cicing. Naon kanyut. Oh, terus lamun gitu kemem cenah. Naon cecek budak eta mah da polos. Terus gitu teh balik ka imah. Bebeja ka indung. Mama cenah ari kanyut teh naon. Berarti ih cenah nah tarang kitu. Ya, kanyut teh iteuk cenah. Oh, iteuk cenah budak teh ngartieun. Terus mama, terus ai kemem naon cenah. Kemem teh cenah piring. Oh, Kemem teh piring. bisa diwerkeun gitu kan ya. Oh nya atuh. Anjing juga ameng deui. Geus. Terus batur ngadu kaleci mana mah cicing we. Aya ngaliwat Pak Haji. Geus kolawatnya. Ieu we bari mawa tongkatnya mau itu. Oh itu. Ujang cenah nah teu ngiringan ngadu kaleci cenah. Antu Pak Haji cenah. Sarehat di bumi sehat. Ayo mama nuju naon cenah. Nuju ngumbah kemem. Astagfirullahaladzim cenah. Gini gue ini murah gitu mah. Pak Haji yuk kanyut tinggal lo. Matahan kabudak teh mamatahan teh kudu bener. Benar. Kudu sajalan terana we. Kanyut keur mana kanyut mah da jorang. Orang manya urang Lamun aya lemasna kanyut. mau dihamplas. Manya nepok kanyut itu termos. Mungkin. Kanyut mah kanyut. Kanyut mah kanyut. Tapi da anggar budak bisa kitu teh papat hati kolot. Maka kudu sing bener jadi kolot teh bener. Sajalan terana we tapi dengan cara nu kumaha gitu. Karena lagi budaknya, akhirnya di pepatahan gitu aja gitu, mulanya. Ngaran budak mah kan polos, Bener. polos kene. Lebihkeun ka aya budak atuh. Heuh ditanya ku guruna. Cenah pelajaran agama gitu. Ieu cenah urang teh kedah rajin ibadah, kedah naon. Ame urang teh lebet surga. Hoyong cenah lebet surga, cung nu hoyong lebet surga. Ngaran acung kabeh. Eta budak mah da teu ngarti cicing. We ditanya penasaran. Ujang nah teu hoyong lebet surga. Gua da saur bapak mah ku orang lebet abri. Baru kana cita-cita. baru kana cita-cita. Harus cita-cita sama budak. Oh, urang inget. Naon? Cerita budak ketika pelajaran IPS naon? Anu na tangan, ditanya tangan. Nanda tangan. Saha na tangan naskah proklamasi. Oh, nyata dongeng heubeul tah mah. Budakna ceurik teh anu dicarekan ku guruna. Oke, main lah tuh urang teh ngeunah seuli atuh. Eta dongeng heubeul. Kieu cenah. Ditanya ku guruna pelajaran sejarah. Oh, sejarah. Oh, Siapa yang menandatangani perjanjian Linggajati? Oh, Anjir. Udah tahu nu nyaho. Ada budak hiji ngaranna si Udin. Tanya, "Udin, siapa yang menandatangani perjanjian Linggajati?" Cicing budak teh. "Udin, siapa yang menandatangani perjanjian Linggajati?" Cicing budak teh ngodon kerung. Oh, guru teh rada keras teh. "Udin, siapa yang..." Ah, lewe. 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 Ieu cek guru. Nah, ngadon lewe. Pas geus balik disusulan ku kolotna. Ku guruna. Susulan ka kolotna. Dibejakeun ieu cenah putra bapak cenah ditaros ku abi ngadon ceurik cenah kitu. Eta bapana teu ngeunah atuh. Langsung digerawan si Udin. "Udin, ka dieu." "Entong ngerakeun bapak." "Sok jujur lamun bener mana?" "Lamun bener mana tanda tangan jujur." Berarti lebih kolot budakna timbang teh. Cek guru teh, paekan budak lagi ieu. Kolot teh kieu. Mata kayak anu bahasa naon? Uyah mah moal TS teh. Naon? Uyah mah moal TS ka luhur. Jadi tank manuk tank anak merak. Leutik keneh. Anak merak kukuncungan. Oh, kunjungan. Bener. Gitu. Loba lah carita mah. Kita mah ngabahas budak leutik bareunan.
Eta carita nu jorang nih mah anu pagede-gede naon yang baskom geuning kan. Perlombaan pagede-gede yang baskom ya. Oh nya. Eta urang mengenal syering mah. Baik. Keur bae yang baskom ieu mah. Oh nya. Karena perlombaan ya. Baik. Acaan. Miseri. Anger. Lain panggede-gede kajago-jago. Apa jago? Pas sakti-sakti yang baskom. Yang baskom. Dari Amerika. Oh, ente. Panggil di Amerika. Cuma dangkak we eta. Kalau we teh Heeh. dangkak. Aya kursi hareupeun sup. Saking ku sakti-saktina eta kursi diasupkeun. Bung Ele dari Jepang. Dari Jepang. Short. Dangkak. Wah, meja panitia kabeh meja panitia. Terakhir anger jagoan urang di Indonesia. Heeh. Kucluk di Indonesia. Calik dangkak we. Teu ngasupkeun naon. Disuruhan. Oh ditungguan sabaraha lila. Ari pek teh eta boy. Barang dangkakeun. Wip wip. Bisa ngayot. Sampai ada tuh wip wip. Nikmatnya serinya dalam duit oke. Nah itu urang teh tuh. Nikmat seri itu urang teh. Dateng nah koe lamun seuri kudu dibayar urang teh. Ai kieu mah pan ngeunah sih gitu urang. Goblok gitu bisa-bisa. Urang aya dongeng tilu pemuda. Tilu pemuda anu nimu lampu ajaib. Cikan kumaha. Wah cenah yuk nimu lampu ajaib. Wah ini mah cenah mau digosok keluar jin. Aladin, lampu Aladin. Oh, lampu gitu. Nah, ya orang bawa we. Bawa imah, cicing dia di imah. Terus digosok. Oh, digosok. Bener, biji laseup. Belum. Anjing jin. Ngomong eta mah jin. Sok cenah. Marane hayang naon. Oh. Anu hiji abi mah cenah hoyong sakamar pinung ku emas. Aduh anjir. Siap, Bro. Siga CS. Kita gawe. Siap, Bro. Tring langsung sakamar pinung ku emas. Anu katilu itu kumaha? Anu kadua heula. Wah, acan. Anu kada maneh hayang naon. Abi mah cenah hoyong sakamar pinung ku duit. Siap. Tring pinung ku duit sakamar. Ari nu katilu jelema teh latah. Ya begitu. Uga we ditanya teh sok mani cenah yana. Hoyong sakamar pinung ku dirubahkeun ku baturana barang dirukun. Kanyut. Sakamar pinung ku kanyut. Pinung ku kanyut. Tah kudu diubaran nu latah teh. Aya deui dongeng nu kitu. Kuda teh nu bogaan teh santri. Santri. Lamun disebut alhamdulillah maju. Kuda teh. Alhamdulillah maju. Allahu Akbar eureun. Nyaan sakti kuda teh euy. Oh. Taikan tah? Taikan. Alhamdulillah. Oi, maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukit tarik. Allahu Akbar cikit. Cakram. Alhamdulillah. Maju deui. Beuki Geus geunahon. Alhamdulillah. Wah, ngebut ngabret. Ari diharup jungkrang. Allahu Akbar. Ngerem. Wah, lu basin alhamdulillah. Itu semua ngapain? Sangat ngomong bismillah. Jauh di cucuk anggang bakal di teang.
pinuh kamelang. Anjeun 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 katresnaan. Anjeun 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 nu jadi puja.